Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra wilujengi pendak desa sedang kang ari dina acara dongeng Sunda anu biasa dicanak nyata dina judul Tunggara ayeuna teh sari ka 10. Kamari teh mitra dina seri ka-8 nyaeta nuju nyarioskeun tati anu nangtang nyaeta ti pihakna Mbah Gedeg. Kumaha mitra, ieu lajengan dongeng supados teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Der Tati geus teu bisa ngabendung deui emosi dirina. Diri Tati geus dianggap barang belian. Teu mikir panjang celeng Tati luncat. Pereupna nyeuk ngabiur bangbaraan ngarah kana tikoro si kenyol anu keur ngocoblak. Perep Tati nenggal pisan kana lak-lakan si kenjol. Yuk, wak, si kenjol ngagoak. Napas si kenjol asa ditutup. Bari kituna teh burya buncelik, panon melotot kaluhur siga anu rek loncat. Burya buncelik panon bulan kaluhur. Katingali teh siga bobodasna we. Bareng nganceng eta bro awak si kenjol rubuh ninggang kana taneuh bari auh-auhan. Bari katingali dadana si kenjol naik turun siga anu geus leumpang jauh mitra-mitra. Bari ngajoprak. Atuh ningali kitu Mang Taruk mani calawak. Asa teu percaya kana titinggalian manehanana. Cek Mang Taruk asa pamohalan. Ieu budak awe bari sagede menel enggeulanana tarik alabatan ti naon. Manehna ge anu kaitung geus bisa dina ulin dina usik. Santang tuh bisa ngalakukeun gerakan mode Tati anu sakitu cepatna. Peh teu katampo ku panon. Pok Tati nyarita deui. Hei Mang Taruk, hayo maju. Lain celeuheuk, lain calawak. Buktikeun anu tadi babahung tarik teh, kitu cek Tati. Atuh Mang Taruk dikitukeun mah ngosial. Nafsu ngaguguduk ambalahna geus teu kawadahan. Urang ajar ieu bebanjit. Paingan wani gogorowokeun wani nangtang. Lo eta meureun boga pangabisa. Hei Tati dengekeun ku jejewir maneh. Anu ngaran si Taruk tela adan kudu mundur sasiku ajat setapak beas satunjang beas tela adan keur aing. Kituna teh celeng Mang Taruk luncat. Anu saterusna narajang pereupna ngahiup bangbaraan. Maksudna mah nyata rek ngagedor Gado Tati. Tapi
Tati rika cingkrak ka tukang bari ngarobah kuda-kudana helplas. Serangan Mang Taruk nyamos ngakan angin. Tapi Mang Taruk rikat malikeun awakna. Bari kitu nate ngarobah kuda-kudana. Ayeuna mah perep kenca nyuk arek ngagedor palipisan tati. Eta perep Mang Taruk meni padag meni ngayong bangbaraan. Sigana mah lamun kena kana palipisan tati peraku tenyengsol. Tapi tati teu ngarasa gempeur. Tati sakilat ngalegotkeun awakna dina jurus alip gemblengan ti Aki Tanjung. Bari kituna perep tati nyewuk di handap rek ngarah kana kekemplong Mang Taruk. Tapi Mang Taruk sadar rai kana picilakaeun mah. Jeung karasa angina ngahiung bangbaraan. Mang Taruk anu dina ulin jeung jurusna geus asak. Mang Taruk gancang ngabebetkeun awakna. Kituna teh bari sukuna rek ngababad suku tati. Tujuanana marek direngkas, rek dikunci ku suku maneh anana. Cek pikir Mang Taruk. Lamun ieu suku budak dikunci ku aing ku jurus aing, masa kumaheun tanagana. Dirage cenah pangawakan awe. Bari masih keneh bau cikur. Teu apaleun sakumaha tingkat pangarti tati. Celeng tati loncat ka luhur. Clek suku tati nincak di kana tani. Are Mang Taruk karita geus masang di kuda-kudana. Celeng Mang Taruk loncat deui. Peurepna anu badag nyewuk. Maksudna mah rek ngarah kana beungeut tati. Tapi eta jurus Mang Taruk ngan saukur pancingan. Lain ge Mang Taruk atuh. Dina ulin silatna geus cukup lila. Da bener we atuh mitra pas tati ngalegotkeun awakna ka kenca ngan sakilat. Mang Taruk ngarobah gerakanana. Ayeuna leungeun Mang Taruk kahadap. Maksudna rek newak suku tati. Maksudna mah rek ditewak sakaligus. Tapi tati ge atuh mitra dina tingkat jurus jeung pangabisana geus kaitung aslak, geus kaitung asak gemblengan ti Aki Tanjung. Tati dina narima ilmu gemblengan pangabisana ti Aki Tanjung geus cukup lila. Ningali musuhna rek ngarawel sukuna ngan sakilat. Tati najongkeun sukuna ka pelebah beungeut Mang Taruk. Tapi di dieu geus di perhitungkeun akibatna. Sabab lamun gerakan manehna disahandapeun gerakan Mang Taruk, tangtuna ge suku tati bakal beunang ditewak. Tapi lamun gerakan tati aya disaluhureun gerakan Mang Taruk, tangtuna ge eta beungeut Mang Taruk bakal kahanca ku tajongan tati. Tati geus yakin kana jurus jeung tingkat pangabisana nu diagem salila ieu. Lamun zaman kiwari mah spekulasi meureunnya mitra-mitra. Hitung-hitung nguji. Jadi ku tati geus diperhitungkeun naha cepet gerakan manehanana, naha cepet gerakan Mang Taruk. Sakitu mah hebat oge. Hiji budak
awewe pangalkan awe bari umur nage nya atuh masih keneh remaja tapi dina gemlengan jeung teori masalah tarung mah geus asak. Perhitungan tati geus asak, gerakan tati leuwih cepet leuwih gesit, suku tati geus teu bisa dibendung deui. Anu saterusna ngahancek kana beungeut Mang Taruk. Mang Taruk ngagoak bari awakna ngacengkang ka tukang. Yuk, wah. Mang Taruk ngagoak. Awak Mang Taruk ngacengkang ka tukang. Jadi antap ku tati. Suku tati anu saterusna ngajejek peuting Mang Taruk dina jurus penjrag bumi. Yuk, Mang Taruk ngagoak deui. Batengna asap pucat, panona purial buncelik. Bari kituna nyebut ampun. Ampun, ampun, Mang terima lah, ampun, gitu cek Mang Taruk. Kita nate Mang Taruk bari gegerungan, karasa peuteungna selain dikieuna. Benar, jurus tati dina jurus pencirag bumi lain bantrak-bantrakeun akibatna jeung tumrapna ka musuh. Sekenjo atuh ningali Mang Taruk eleh atena beki peot. Kitu nate si Kenjol bari ngeleper. Hei Mang Taruk, Mang Kenjol, sok rek kumaha geus kieu? Nah rek maju deui atawa rek kumaha? Atuh bisi panasaran, hayah maju duanana sakaligus. Tong kagok, urang anggeuskeun dina tarung mah. Urang anggeuskeun peuting ayeuna, kitu cek tati. Pok si Kenjol nyarita, ampun, neng, mamang, ampun, neng, ampun, gitu cek si Kenjol. Dan Firman gancang nyamperkeun ka si Kenjol jeung Mang Taruk. Bari kitu nate mikeun duit 25 juta. Mang, tah, ieu duit bayar hutang. Bejakeun ka Bah Gedeg. Geus, tong nganggagu deui ka keluarga Pasadut. Kitu cek Den Firman bari mikeun eta duit. Atuh gancang ditampanan ku si Kenjol. Mohon Deden, mohon. Kitu nate. Si Kenjol jeung Mang Taruk gancang inggit tidinya bari semu anu ngahuyungkung. Ngagayeungkeun siga anu karek ngalahirkeun. Karasa ku Mang Taruk jeung si Kenjol kumaha deungeulan cing gerakan tati anu sakitu hebatna. Keur Mang Taruk mah kakara manehna kudu tibeubeut ku musuh komo ieu ngagubragna teh ku hiji budak anu masih keneh dianggap bau cikur bari pangawakan awewe. Ku sapintas mah prage awewe atuh masa komata nagana. Tapi di dieu Mang Taruk bener-bener ngarasa heran jeung pang nama ngarasa wiwirang. Hiji jawara tanggalan Bah Gedeg Mang Taruk anu geus kakoncara tukang tenggel, tukang gebuk, tukang nagih ka warga, tukang nyingsianan, tukang nyekek pokona mah. Ku tati mah geus teu bisa kukumaha. Pok tati nyarita,
Aduh, kami dibayar ku mah semetan abdi jantan ageng atuh. Bunga nage panginten langkung ageng, kitu cek tati. Oh, ari kamah biasa dibayar dicicil tat. Oh, masalah bunga atonya ageng nanging tiasa dibayar ku bunga cinta tat, kitu cek Den Firman. Bari seri, gombal gombal, selalu gombal, apa-apa gombal. Dasar laki-laki, kitu cek tati. Bari kitu nate tati ngadelek ka Den Firman. Anu saterusna sararea ara subdi ka jero imah. Geus beres ngobrol sakedeung, Den Firman gancang pamit nyata rek mulang ka imahna sabab lain naon geus rada peuting. Jeung Mang Sadut ngerasa hariwang bisi aya kumaonam ka Den Firman di jalan. Daerek kita monok mah pamohalan. Hiji kurang pantas, nomor kedua rek mensarerek di mana piraku. Hiji Den Firman arek gular-guler di tengah imah. Den Firman diantarkeun nepikeun keluar ku tati. Di kantun putri, kitu cek Den Firman. Mangga pangeran. Anu saterusna Den Firman terus mulang ka imahna. Den Firman saja jalan mikir bungah jeung bungangang. Boga babeureum hate nya geulis, nya lincah, nya jagoan, nya soleha. Ari masalah harta mah Den Firman teh keung da aya di dirina. Ku sareat mah lamun dikresakeun ku Nu Maha Kawasa, Den Firman kudu ngajodo ka tati. Insyaallah bakal bahagia lamun ninggali kana ukuran. Tapi teh kitu mitra, namina masalah di dunia moal pastina masalah ujian gogoda sareng nu disebat siksa. Ujian yakin sayakin. Naon bae anu tumiba di alam dunia moal pastina masalah. Ani sebatna ge alam dunia mah alam pana. Ayeuna mitra urang malikan deui ka Mang Taruk jeung Mang Kenjol. Areta bari sasampoyongan Mang Taruk jeung Mang Kenjol teu burung we nepi ka imahna Bah Gedeg. Anu saterusna Mang Kenjol kaketrokeun panto imah. Atuh arita Bah Gedeg anu keur aya di jero imah, anu keur nungguan Mang Taruk jeung Mang Kenjol guram biru muruk kana panto imah. Barang berai panto diboka atampo ku Bah Gedeg di luar, Mang Taruk jeung Mang Kenjol. Oh, asup, oi asup ka jero, kitu ceuk Bah Gedeg. Bari dina pikiran jeung hate Bah Gedeg pinuh ku pertanyaan. Sebab heran pisan atuh mitra ningali kayan Mang Taruk jeung Mang Kenjol. Beungeutna bangun nu sepa siga anu meunang kasieun. Bewerna ngadak-ngadak siga nu jiding muringis. Bajuna kalalotor urut
ngaguling kana taneuh atawa siga anu geus gugulingan dina taneuh. Pan biasana ge lamun Mang Taruk jeung si Mang Kenyol kadinya kumaha we kan bratasena tuh gagah. Tapi kenyataan ayeuna mah lungse lesu siga anu kurang getih. Anu saterusna Mang Taruk jeung Mang Kenyol tuluy asup ka jero imah. Gek duanana dariuk dina kursi. Bari kituna teh semu anu muringis da nahan ka nyeri. Pok bagedek nanya, "Taruk, ayo, unaon si Laing? Oi, unaon? Si Laing teh gering, si anu muntaber. Si Laing teh muntaber, oi. Oh, mun muntaber, ayo urang bawa ke rumah sakit." Kiraku, kumis we gede kakon. Eta bogot segala kurang nyatu jeung pias jeung calong. Aduh, bah, cilaka bah, aduh, lejangka, bah, kuring teh nyangka, kuring baru tuh ya, aduh, ya, jadi, aduh, juga deh mau kieu, juga deh mau kieu, wah, akibatnya, aduh. Kitu cek Mang Taruk bari muringis, bari nyekelan palbah beuteungna. Atuh bagedeg leuwih panasaran. Ari si Laing ngomong ladahaon. Nepikeun ka arah rese. Bari cegar cengin kumaha Sepsiah ngasin. Kawas domba jalu hayang kabikang. Amun ngomong montong bari ngasin aing teu ngarti ganjang terangkeun ka dewek ha. Kitu cek bagedeg ari molotot. Sabab bagedeg hayang gancang meunang informasi kumaha hasilna. Nah, cenah Neng Tati teh kersaeun atanapi moal. Apakah Neng Tati itu bisa dikiwin ku bagedeg atau tidak? Pan penasaran gede dina pikiran bagedeg mah geura hayang apal kumaha hasilna. Atuh anu saterusna ngandarekdak Mang Taruk nerangkeun naon anu geus kajadian ti mimiti manehna nagih. Nyata nagih ke Mang Sadut Dolar. Mang Sadut Dolar teu sanggupeun mayar. Nepikeun ka ngabahas kumaha lamun imahna rek dikekat. Mang Sadut teu mere keneh jawaban. Nepikeun ka terakhir kumaha lamun anakna dikawin ku bagedeg. Nepikeun ka manehna harita tarung. Manehna duanana eleh ku anakna Mang Sadut Dolar nyata ku Neng Tati. Nepikeun aya hiji budak ngora nyata budak lalaki anu pangmayarkeun hutang. Tah cenah ieu duitna kabeh diterangkeun. Eueuh anu kaliwat ditetek nepikeun ka bengek. Oh kitu Abah, lalakuna aduh. Kitu Abah. Ya elah mah kuring kumaha bae aduh. Lalu kumaha lain kuring teu bebela ka Abah. Tapi da hasilna kitu. Atuh ngadenge kitu bagedeg. Maneka karot. Asa dihina ku budak satepak. Asa dihina ku jalma kagableg. Asa dilanyeng. Katambah tadina geus kabayang we mitra bakal kawin jeung budak parawan anu umurna 20
2 tahunan. Geus kabayang we akan bersanding jeung nu geulis Eron si Salot Elon. Bener jogo kado ke dewek oi tau. Salut. Lamun yang gitu yang aing grek di layanan. Wairek di layanan yang aing penasaran saha eta. Ulah nu wani-wani ikut campur kana urusan aing. Tungguan. Wawalas teh si Gading. Tong disebut si Gading. Amun teh bisa bereskan masalah kieu patut kitu cek Bagadeng. Bari kadenge huntuna anu kakaraot. Bak mangken jawa nyarita. Wah, babi, bah. Ta. Tai kotok. Iya. Bah. Duruk sia teh ngomong teh. Cuit bah. Ut badag huntu sia gede. Hotang bah. Golek sia lain kekal kesrik kojok. Kitu cek bah kedek beki nafsu. Atau mangken yo geus teu ngomong deui, kajang mikeun eta duit. Terus ditampanan ku bah gedek bari katingali. Untuna nu kakarot wewenan nu manyong-manyun. Kumaha we monyet keur ngarenyohan kabogohna. Wah, rencana abah ayeuna rek kumaha tuh anu saterusna bah. Amni mah ngiringan geus kieu mah. Geus ngiringan. Kieu rencana dewek. Dengekan ku jejewer silaing duaan. Pasang ta jejor nu rebing teh. Kalapa mato kesiap panjang. Dewek aya rencana, dengekan. Kumaha lamun eta si Tati urang culik oi. Tapi cara nyulik ulah ku cara tarahal jeung radikal. Kudu lebes. Wae jalan tol. Lebes. Yang urang bongohan euy. Intip kubacarana. Yang dewek rek mentes kasih laing duaan. Neon jawara anu geus kajojo. Dina masalah kajogoan jeung masalah ilmuna. Dewek yakin euy. Anu ngaranna si Tati tang tunage boga ilmu anu teu bisa dianggap remeh. Pasti pilawanunana jago jeung jago. Sabab dewek ningali kabuktian ku panon dewek, ku ciri dewek pan silaing nonggeng. Cocok si Tati. Bolon bari pangawakan awewe. Pan dewek nyaho kasih laing taruh. Si laing teh jago dina main po. Tapi keur ngalawan si Tati teu bisa ngalawan.
Si laing teh ngajedog jeung dewek teh heubeus.